Ya anak tua yang kemana ya? Sarah tahun baru tuh berkenaan duit meren. Nugar udah hutang kamarana boy ya. Puneng mah. Ongo. Sedekan malayar kaing. Tinya bos kerpusing ya. Nya duit tinggal lebar juta ya di kantong. Anak buah teh kagak raji. Duit arasak. Ya. Di belkon lah. Lain. Go. Tahun Mana sih ya? biasa di tempat biasa. Oh, coba gerapan tanduit tak? Coba tak gerapan tanduit tak budak. Aduh, aing lir ya. Nyetel tahun baru, sekarang ada 30 juta. Ay, ya. Aduh, OTW. oh sekira tagihan. Lir kena. Mana Bang? Bos ke mana ya, Kak? Iya, posisi keur di base camp ya. Oh, OTW aja ke base camp ya. Geus suruh kabel-kabel. Oh bos, siap, OTW ya. Iya bos, naonnya tumben nelpon aing biasa nage. Diem-diem bae manehna. Oh, tahun baru, pohon aing. Alah, aing nyamperkeun heulan. Bos, naon ieu? Nelpon segala. Nanya deui sia. Emang sieu teh nyaho? Naon? Polongos sia jadi anak buah teh ya. Pan aing teu nyaho bos, ai sia sok mamarahan bae he. Sia teh nyaho? Atuh henteu, jacan di bejaan meureun ku sia bos. Wah, bener sia. Aing keur lieur yeuh, can aya pemasukan tahun baru meureun. Heunya pohon aing bos, iya. Kepret sekali sih ku aing. Atuh sia teh teu bebeja. Haju aing kudu kumaha ieu bos, ayeuna yeuh. Suruh lo bacot sing tampilingan sih ku aing. Gara kesepantan duit. Duit aing geus nung pusing ya di luar kabeh duit. Aduh. Coba gerak tagihan. Lieur kena otak ya aing lah. Tuh bos, aing nagihan ya. Geus segera mabur ka ditu lah. Bos, pohon aing. Naon di bae sia? Biasa, uang jalan. Eta sia. Siapa teu ngarti-ngarti. Tan ge usaha duit sia ampun emang kasih ya. Pancing ngarokok aing bos di jalan. Yo, 200.000 we. Tah, gede-gede 200 be. merokok sia. Oke bos. Aing lu panggilan bos. Hasil cabokan sia ku aing. Galak sia tolong. Ai bos kumaha cenah mere duit teh? Cenah 200 ieu 4.000 perak. Bus bego emang ge. Ieu mah filter doang 2 batang. Sekajin lah. Aduh, aing yo orang geus puting ye jam beraha yo. Gudang atas kumaha nya. Mau bisa bayar hutang be yo mah. Bulan-bulan ayeuna mah. Syukuri be lah. Buat yang lapar ya. Balik be lah. Aduh.
Kalau terutup ya. Ngedarin di mana ya? Bener ya mah mau bisa kebayar hutang. Penghasilan sekieu teh biasana. Balik lagi lah dari dia mah. Kalau taruh tuh. Masuk. Wih. Cager. Diuk ulah ya. Diuk. Jadi tumben sih yang saya di mah. Balik yang dah rehe. Oh, Jumpling. pantesan saya di mah. Biasa lagi sia telo kayak di mah. Ajoin naon pe tumben. Biasa aing ditaku bos tuh. Naon bos? Paham meureun lah sama. Duh, hampura eta mah bener be. Can aya. Aju kumaha tuh ya aing geus bolak-balik 7 turunan 7 tanjakan ieu sia teu dek aya. Sia mah ngacaprak. Atuh pan meureun parkiran serame bae. Aya mah kau mau disumput-sumputkeun. Aing geus capek ieu bolak-balik bae. Cukup sekali bae lah kaing mah. Asin amat sih kaing. Biarkan ka bos gitu. Aing ge capek sarua bae di cekanan bae geus mah. Ku bos adat bae ta bos tolol. Ai umah kumaha tuh rendah dah sia. Pan sia ngadat sih. Geus ka jeneng mah saayana bae. Oh, gua nah. Sohan. Balik mal sia. Tengartikeun amat sia, cek aing eueuh. Pan, tadi cenah nyokot duit sih ya. Pecek aing ge eueuh. Maksa sia mah. Jadi nama peso aing ngomong jeung sia ya. Waduh. Kalem bae kalem. Ih, sia mah. Istu nih. Mangkana Paham aing ge paham geus. Bahaya ulah sok ngomen perkara atuh. Bahaya. Geus nyaho aing ge paham. sok bosan aya tah. Saeutik Atuh. Bosan dah aya tah ye. Aya geus tenang bae. Geus gampang urang balik dalahnya ieu. Gampang urusan jeung bos mah. Siap. Siap mah. Galak-galak mah kana ya. Mangkana. Jadah doangan kalagak kanu ditagih sih jeung nagih. Lamun cak budak aing nama ieu ngutang elit ditagih sulit. Riet.